Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang baraya urang lemur. Dina dinten ayeuna sim abdi bade ngaprak-aprakan di Kampung Cidora baraya. Dia menuju gerimis hujan. Di sini udaranya dingin banget baraya. Duh, di sini jalannya cukup lumayan ekstrim baraya. Saya ingin melihat suasana hujan di Kampung Cidora ini ya. Kita coba ke sini dulu baraya. Waduh, di sini banyak buah nangka baraya. Satu itunya itu banyak baraya seueur tuh. Satu dahan teh seueur, saraya deui. Nangka enak ya aja juga ya. Oh, di sini mah baraya cuman ada berapa rumah gitu. Tempat BAB di sini baraya. Menuju musim hujan mah sarerepi baraya teh wargana. Olah tos sabaraha kintal Ibu? Aduh, ieu mah mantap. Ibu nuju naon deh, masak naon? Masak nasi.
Masak nasi ya nya bagian-bagiannya. Iya. Di bagian-bagian cenah baraya. Aduh. Teteh mani garato ieu ke Jarom Jon. Aduh. Teh namina teh kacang. Oh, buncis, kacang buncisnya. Raos diosenya eta aduh. Nuju naon Ibu? Mutikan naon? Kalau rasan hujannya di dieuna aduh. Ieu teh atos pertikahan teh nya. Oh, atos aduh abi telatnya ka dieu. Baraya aduh. Nuhun deh. Deh. Ieu teh namina teh kampung naon atuh Ibu? Oh, Datar Waru ieu teh. Aduh, baraya. Teteh asli orang dia? Sanes. Oh, orang mana ya tapi? Orang Pangandaran. Alhamdulillah dugi ka dieu nya. Wargi ya mennya. Wargi. Oh, wargi. Alhamdulillahnya.